merupakan wadana kok janji Allah anu bener jelema nu memperjuangkan agama awakna atawa hartana bakal dibere surga ieu teh wadana kok janji Allah anu bener. Perjanjian tersebut dituliskan lain sekadar di Quran tapi dijelaskan hiji fit Taurat dina kitab Taurat zaman Kangjeng Nabi Musa wal Injil jeung dina kitab Injil diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa wal Quran jeung Quran nu diturunkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha anu pang pohara-pohara nonohanan kana janji batan Allah jamual aya ku ayeuna sakitu patafsiru bararunga geura anjeun ku perdagangan anjeun nu ku anjeun geus didagangkeun anu kos kitu teh bakal meunang Fauzul azim. Eta ngaranna bahasa saliwat barang ditaliti Masya Allah nyaritakeun kaistimewaan perang kaunggulan perang keutamaan jeung kepuharaan perang teh melalui bahasa jual beli. Sebab manusia mah baheula di Mekah, di Madinah, Jaziratul Arab, termasuk di Jakarta, Bandung, Medan, Indonesia, sadunya kabeh resep kana kauntungan dina dagang. Dibere naluri jelema teh hayang dagang saenggeus dagang teh nyana nguji-nguji kauntungan dibere resep di mana dagang untung hayalanana meuli sepeda leutik teh mah motor kecil teh mah mobil lah mobil ge apaan sama teh mah kaleng susu hayalanana teh ya hayang boga Fortuner ya Innova nu anyar nu hargana 500 juta teh ya mulai reta rada ngagebeg-gebeg setu naiknya nah hayang meuli baby ben naik deui hayang meuli Lexus naik deui mobil kitu nu urang teu nyaho ngaranna nu urang teu nyaho deui mobilna orang lembur urang mah Masya Allah urang mah Cadillac nyaho ngaran teu nyaho rupa mobil Cadillac teh kos kumaha geus lah ulah nyaho sia geus sia mah kelas Avanza geus lah sok hayang naik segala ka Cadillac segala geus di jalan ge di jalan teh si mobil naon kos kitu amat geus ulah nyaho kabeuli moal geus ya Rolls nyaho ngaran teh nyaho rupa ulah naik mobil jeung sia teh di mobil teh aya sedan mobil naon teh panjang amat nya cek cenah teh ih teman teungeunangeun beureun gue eta Rolls goblok sia orang kampung sia teh nyaho mobil geus ulah didalekeun geus sia murag jantung sia dibere ku aing hargana jantung sia murag sia geus ulah hayang nyaho tapi ngerenyem teh mobil naon sih kos kitu amat teh kan geus ke bede imah geus ulah di jalan kan moncen numpakna geulis am tuh sia mah ajukan numpakna pan urang teh nyaho tiaraho mobil-mobil mahal teh baheula makan khusus be jelema baheula nu boga Rolls teh nu boga gudang garam itu ge teu meunang ka jalan mun ka jalan ditangkap sebab teu stabil perekonomian Indonesia jadi cemburu sosial kuari mah meunang Cadillac Rolls jeung berbagai macam mobil mahal atuh meunang kuari baheula mun boga Lexus saha nu boga baby wen bae geus pang aingna kuari mah geus merata berarti sarugi di Indonesia ngajakat mah tilok tah ya ayat ieu teh nyaritakeun kautamaan perang melalui bahasa
asana Gusti Allah teh perdagangan abe nyongsrong abe resep abe rindu begitu diceritakan perdagangan innallaha ashtara sanyana Gusti Allah teh eta meuli minal mu'minina ka para mukminin kabeh anfusahum wa amwalahum kana awak jeung hartana aya bebelian berarti kan Allah meuli ka para mukminin nomor kahiji kaistimewaan ayat ieu nyaritakeun nu akad meulina nomor kahiji Rabbul Alamin Allah Rabbul Izzah Masya Allah nu ngajualna saha kan lo nu meuli nu ngajual nu ngajualna mukminin ya Allah urang jual beli jeung Allah teu arti aing mah atuh moal sia mondok henteu non teu bisa jual beli kitu nya dengekeun ku teulis sia ieu mantak hese ge kos kieu ngaji teu lah cenah emang deuk kaluar bae puyeng atuh tak siapa emang kos kitu dibere nu hararese bae urang nu meulina Gusti Allah nu ngajualna mukminin ai barang anu dijual beli keunana naon mabe ngaranna eta adalah awak jeung harta Masya Allah ai harga nu pake meuli na naon bi anna lahumul jannah nu pake meulina ku Gusti Allah sorga beuh sahabat lantaran langsung ngartinya nama tadi masjid langsung bae narangtung kabeh maca Allahu Akbar berarti kesiapan untuk perang ulah dingkekeun deui moal dingkekeun deui kajen kumaha ge irabe instruksi perang la nakilu wala nastaqil moal kudu dibedogkeun moal kudu digagalkeun siap irabe bing pohar urang makan kuari yang diajak perang sararia beh lah tuh ayo gara perang ngomong perang malah lain kitu atuh ayo tuh perang sabahasa urang lamun ka tentara mah pak siap perang siap eta tentara pak gimana itu pak siap dan tentara itu terlatih ya nama siap dan pak itu bagaimana penjahat siap pak bagaimana itu kenapa itu sana ada cewek siap dan tentara mah goblok siap bae kos gitu dia dan gimana kalau kita nyolong siap dan kita mah siap bae di nanaon ge goblok terlatih siap dan bae perang siap dan ada kekalutan siap dan ada cewek siap Masya Allah nyolong oke siap tentara Indonesia teh kos gitu siap dan cak tentara wah bisa aja kiai dia tuh ka aing ge siap dan aing komandan lain gua naon aing buset komandan poho barunya nasan deuleu komandan kadeurna kunyana aing meureun cambangannya siap dan iya kudu lalaunan ngaji sebab puasa ngabuburit asana eureun jam 3 aing aduh ngagoler di dari kabehan bayangkeun ku urang nu meulina Allah nu ngajualna mukminin barang nu dijualna awak jeung harta nu pake meulina adalah sorga Masya Allah selesai bener-bener ya Allah wah tuh kisah tuh di dieu teh bisa dipakai dijalankeun majazna nu dimaksud istaro ari istaro teh meuli ari meuli teh osok tarima meuli ari tarima meuli mah ngaranna qabul geus tu dimaksud istaro teh di dieu teh ngobul Gusti Allah ngobul teh narima geus berarti mun dijalankeun make istiarah tabaiyah teh ieu teh di mana qabul berarti istaro teh qabala
geus atuh majazna teh qabul isti'arah tabaiyah teh bangsa anut artina anut kana masdarna geus jalankeun heula masdarna kakarak make tabaiyah eta ngaji santri nu geus wal karti teman kudu teu ngaji teu karti mah bangsa santri kiai kakarak mantap cenah emang siap bisa poho kiai ge poho Masya Allah ya jadi berarti qabul subbiha qabulul mu'minin anu ngalaksanakeun jihad anfusahum wa amwalahum bisyira bijamil umdafikulin zukiral musyabbah bi wa huwa syirau dzifal musyabbah wa huwal qabul as-su'ira milal musyabbah lil musyabbah ishtara bimakna bala majazan ala sabil istarat tabanya puyang nggak sih itu teh terus-teruskan atau dijadikan isti'arah tamtsiliyah ya Allah ya Rabb dijadikan isti'arah tamtsiliyah mah urusan permasalahan jual beli padahal nyaritakeun jihad guys pembahasan nu digambarkeun bebelian Gusti Allah ti para mukminin jihadna para mukminin anu memperjuangkeun agama ngorbankeun diri jeung hartana anu dibakal dibere sorga eta teh alir teu beda jeung jual beli gambaran jual beli anu kauntunganana hese dicaritakeunana ambo Masya Allah karim uyang tuh kutu keharti nih sih ngaji naon cek sabodo pokoknya bukan sih teu marondok teh kan bukan sih teu marondok atuh ieu hararese dogo sih ngaji ya Allah ya Rabb tah ieu teh ngaranna tamtsiliyah isti'arah tamtsiliyah jihadul mu'minin wa badlu amwalihim wa anfusihim fi wa isabatullahi ta'ala ala zalikal jannah bil bai'i wasyira digambarkeun ku Gusti Allah perangna para mukminin jeung ngorbankeun harta jeung awakna dalam rangka li'ilai kalimatillah jeung ngaganjarna Gusti Allah kana perjuangan tersebut bakal diberi surga digambarkeun bil bai'i wasyira jual beli abeh urang nyongsrong jeung kaharti sebab dina jual beli teh di dieu bakal aya kauntungan urang jual beli urang bae benda jeung benda beun kitu untung Masya Allah jual karung sakontainer untung no Masya Allah aya meureun 50 juta mah anak teh dibere pemajikan teh dibere beak dibawa ka Karawang eta dukos gitu kan kaun jual limbah wow kawin deui di Subang eta kan keuntungan jual tanah jadi calo mobil kawin deui ka Cisoka deketnya nama kawinna